Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya. Selamat pagi untuk saudaraku di seluruh Indonesia ya, khususnya Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi ya. Kenapa Ki Kampak membahas Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi itu cek aslinya Ki Kampak juga orang Sunda ya. Dengarkan ya, Kang Deddy Mulyadi mah anu kasaksian ku Ki Kampaknya. Ki Kampak orang Sunda aslinya, keturunan Aki Tasik Nini Cianjurnya, cuman hicing di Purwakarta geus lila jadi orang Purwakarta. Nu silsilahna eta emang. Nah, anu kasaksian ku Ki Kampak mah salama dipimpin ku Kang Deddy waktu jadi bupati meren 2 periodenya di Purwakarta. Lamun Ki Kampak jalan-jalan keliling Purwakarta, aduh betah. Eta contoh letikna di kabupatennya. Jalan lecir hideung di kota mulai ke pelosok ka desa-desa. Terus prestasina geus teu kaitung ku leungeun. Kuramo leungeun geus kaitung can penghargaana, pernah pidato di Amerikanya di gedung PBB pernah. Wah, penghargaan jeung prestasina geus teu kaitung Kang Deddy Mulyadi mah. Ngabangun Taju Gede nya tahun 2023 tah anu ayeuna di daerah Cibungur. Nepi ka rame masyarakat geuningan berbondong-bondong ti mana-mana. Terus nertibkeun anu tadina tempat lokalisasi eta teh tempat para jablay nya baheula mah. Ku Kang Deddy dipetakeun nepikeun ka jualan taman bunga di kapling-kapling di dinya. Subur garnaheun tempatna gaya namanya jadi kos taman pisan bentukna teh. Terus ngabangun jembatan penghubung Purwakarta dan Subang nu di daerah Cihamulu tahun 2024 tadi resmikeun. Rakyat Purwakarta Subang bunga di dinya ge. Menikot nyambung jalan teh geunaheun Purwakarta Subang teh tadi nama bobora aya jembatan kitu jajauheun. Menikot palalaur liwat ge heuh. Tadi dinya dibangun ku dana pribadi Kang Deddy mah ku dana pribadi na dibangun saking kunyaah ka rakyat. Terus ngabangun taman air mancur Sri Baduga, tiap malam minggu hiburan rakyat di mana-mana di Jakarta di mana daratang. Resep di dinya nu bisa dagang nu parkir jadi area penghasilan rakyat teh nu boga delman minggu na isuk bisa ngadelman di dinya. Mantak masyarakat anu khususna di Jawa Barat ta eta contoh leutikna di Purwakarta terus pindah ka DPR Kang Deddy mah suara terbanyak nya suarana teh. Tah ayeuna datang misalna teh kaum imigran ngajejeleh Kang Deddy datang ka Purwakarta ngajejeleh kieu tanpa permisi lawan heula putra Sunda Purwakarta tong sangeunahna lamun datang ka Purwakarta permisi loba budayawan ngarasa teu ngeunah lamun ngajejeleh Kang Deddy karena Kang Deddy henteu sakadar ngomong tapi pembuktian geus loba kaalusanna ge anu dipupuk di hate rakyat teh ngajedi mentak lamun Kang Deddy disebutkeun musyrik syirik eta goblok tolol anu kitu akibat teu ngarti akibat kena pengaruh kaum imigran teh anu radikal ngalawan wae pamarentah ulah ngalawan ka pamarentah mah da butuh naon-naon mah ti pamarentah
ulah ngabenci we ka pamarentah teh, ka calon pamarentah teh. Naon untungna teu merena naon ieu. Nu aya ngabentur-benturkeun pribumi eta teh jeung pribumi deui sing areling sing saladar di dinya. Jadi urang teh kudu ngarojong. Sok pilih pamimpin nu kira-kira nyaah ka rakyatna. Nyaeta contona saha? Kang Deddy Mulyadi geus bukti Kang Deddy teh. Ngarah ke kampak kudu ngabeunyeur beaskeun mah ngajelaskeun mah gitu. Kamana-mana ngobrol jeung nini-nini ki kampak dihanapeun tangkal asem boh di mana nya mun keur liwat nanyakeun aran Kang Deddy wawuheun nini-nini ge apaleun apa jang cenah Kang Deddy Mulyadi mah sok nulung ka rakyat nu leutik teh cenah nulung kanu butuh nalang kanu susah tah eta Kang Deddy Mulyadi geus teu nyaah dinu bidang naon-naon ge geus apa nyaksian ge kampak ge. Oke, cukup sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.